Saudara Sugri para wargi sumangga kiwari urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita hayang beunghar karangan Kiliksa. Ayeuna baris diguar bagian anu kaopat. Sakumaha ieu carita nu kantos dipaju dina bagian anu katilu. Pedaran Mang Dedi kepegatuan Cida mangsana bedarkeun kaayaan alam ti peuting. Khususna atuh ka Mang Kamin harita teh di Lembur Cikarang kapaehan ku alatan panggih jeung ririwah atanapi jurig teh. Tah kumaha atuh para wargi lajenganana ieu carita nya langkung paos nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan alam ti peuting. Kaayaan alam peuting harita di Lembur Cikarang estuning matak keung matak bangreng. Sarengkeun Mang Kamin harita teh ngongehek di buruan imah. Atuh dina mangsana kapanggih kudu jadi bojona nyatana biiting. Harta keneh atuh Mang Kamin teh dibantuan ku Mang Umid regayang dipayang kuduaan jeung batuna budak pamuda urang dina. Terus dibawa ka jero imah. Malahan mah dituturkeun ku biiting anu membawa cempor atawa damar. Tekung silila Mang Kamin geus digolerkeun di tengah imah diriung-riung ku tiluan. Biiting kacida pisan ruasinana. Lantaran empok salakina anu teu empes-empes kapaehan jaba sukuna atuh kalotor jeung getihan. Bajuna sararawe rag-rag kana regang awi garing beungeutna pias awak capewek tiis estuning mata hariwang. Kumaha nulunganana atuh Mang Umid? Nya kunaon atuh sanaknya kuring teh sok sieun maot teh geuningan awakna meuni karis ieu. Ceuk biiting geus rambisak we bari ngusapan dengan sarakina. Nu harita karasa leuleus teh pisan tanagaan. Ngadenge pananya kitu atuh ti biiting pok Mang Umid harita. Nyai ulah rusuh teuing urang pariksa heula. Na kunaon ieu teh atuh dah henteu ari maot mah. Paling oge kapaehan bungkul. Cek Mang Umid atuh barigap ngaragap dadana Mang Kamin. Karasa kaketegan keneh nu hareukina aya keneh nyawaan. Terus diurutan lebah pundukna disasar tepikeun kana puhu ceuli sanggeus kitu disasar pigeulang leungeunna dipapai urat-uratna dina kulela. Channel Berkah Segara Mang Kamin asli dongeng berai panuna beunta terus sarateret ka kencak jeung ka katuhu bari jeung kekereceman jiga budak cacingeun. Tah geuning geus eling. Kumaha karasana Min? Cek Mang Umid harita teh beri jeung nyekel kana pepeuteuyanana Mang Kamin. Panon melong kana beungeut. Tapi Mang Kamin can nembalan ngan seukur melong meh kanunanya. Kang Kamin geus elina tawa acan kunaon atuh akang teh? Biiting nanya deui bari melong kana beungeut salakina. Nu katempona teh beuki pias koneas we. Nyeri awak. Kunaon ieu teh aya di mana? Mang Kamin nguliat hayang hudang atuh geuwat dibantuan ku Mang Umid. Akhirna ge riuk ngan radang ngangeyeng lieur meureunnan.
Aya di imah nyete Kang Kamin teu kudu hariwang. Kumaha eling akang? Eling akang mah naku naon kitu. Mang Kamin ngusap beungit terus ngahulang mikiran kaayaan dirina. Breh kacipta di waktu tadi aya nu ngablegedeg hareupeun. Anu deungeuna ngaragamang kana sirah bulu punuk Mang Kamin muringkak deui. Sieuna kabina-bina beungeut na ge beuki pias harita. Iya. Kang Kamin, ieu hei, kapanggih diburuan ku abdi teh. Keur nyemplung deketan ka baruntas. Naku naon atuh akang ketas di mana atuh Kang Kamin teh? Diiting geus teu sabar. Hayang geura-geura nyaho kana lakon nu jadi salakina. Menang pananya kitu mah Mang Kamin teh buru-buru ngajawab. Kalah ngahulang we jiga nu ngumpulkeun rerembutanana. Nginget-nginget kajadian-kajadian anu tumiba ka manehna. Nya dilakulila ingat pisan pikiran Mang Kamin teteg deui. Dewas kuring timid. Duh, siapa manggih jurig di wahangan terus mudak berjeng nyongserikeun. Kuring lumpat setekel tenaga 2 kali labuh. Jeung sakali cegebrus kana dombangna atuh ai datang kaburuan kuring teh ngajenghok reuwas. Siapa nyago-nagok anu ngajepan mohnai. Kuring lumpat muruk ka dapur gegarawan ka pamajikan. Didinya dar aya jurig deui anu nuturkeun. Terus atuh kahareup deui. Didinya aya nu ngablegedeg bodas jangkung banyak. Kuring cemid teu inget di bumi Adam euy sabab keung nempo pokotnya anu ngaragamang kana hulu. Tak kitu pangalaman uing cemid. Cek Mang Kamin berjeng ngadongengkeun pangalamanana ka Mang Umin. Panuna rutret ka Biiting jeung ka Mang Umin. Barang ngadenge kitu pok Mang Umin harita. Oh kitu. Paingan aya anu jejeretean jejeritan nyebut juro jurig mang oge ngadenge harita teh ngan teu apa kaluar maksud teh kaluar dasiun syukur we ari geus salameto salamet mah keun bae anu geus kaliwat aduh kaliwat mah ulah dikikipingan di pikiran. Mang Umin ngomong teh dar-derdor memang geus bakatna kitu. Heula atuh Kang, namake losos ka wahangan wayah kieu atuh. Tas naon Kang Kamin teh atuh? Lain geus nganasuluh tadi teh. Biiting nanyakeun sabab penasaran kula lampahan nu jadi sarakina. Ampun awet ding. Akang teh lain tas ngarasuluh. Tapi tas ngusuk di wahangan Cibudu. Untung ayeuna mah laukna menang loba tapi mana atuh laukna Kang? Baku ari geus resep ngusuk teh pangadulan teh Kang. Biiting begat kalimah. Beungitna katara geuneuk bakatku keuheung sabab salakina geus mimiti deui kanceuh panyakit kana ngusuk. Hiji pagawean estuning matakcul kana kawajiban. Kira bating. Waktu akang labuh jika nyama eta kodang temurang. Tapi gimana malah usap oge leungit. Dapuguh rewasieun ku jurig. Cek Mang Kamin bari kurucam kerecem kuram kireun era kuno jadi pamajikan. Jeung karasa pisan handeueulna. Ngadenge katerangan kitu ti salakina Biiting jeb teu ngomong deui. Hatena mah ambek lain jagena era we ku Mang Umi jeung Jang Idi nu harita aya di dinya. Atuh kapaksa we kakeuheuna teh dikemu jroning hate. Balukarna matak seul kana hulu angin. Mentegeg hayang nyarekan. Da eta we huntu gage teterek tekan kekerot. Biiting ngarasa dibobodo. Manehna ngadaguan tiburan kene sugan jeung sugan we sarakina datang bari jeung nanggung sulu. Tapi kumaha kanyataanana kalahkah ulin di wahangan laukna ge henteu kapuluh.
Keur kitu pok Mang Umid harita. Tah kitu we Mang Kamun kamun kamin da ayeuna mah geus salemot geus salamet kuring teh arek balok atuh maksud teh balik geus petung alah geus peuting teuing hayu ajang idut idut idi urang balok balik. Mang Umid nangtung manehna teu hayang lila-lila cicing didinya ari sabab teu ngeunah nempo pribumi anu kawas-kawas rek perang. Da geus apal kana adatna, geus nyaho kana kabiasaanana. Atuh jang idi oge teu talangke jung manehna nangtung. Rek kamarana ieu Mang Umid kehala atuh jang idi Kamin rek balik kuring mah keun bae da geus salamet peuting teuing jeung melong ka bariduk melang ka barudak bisi seuing sireueuh alah bisi sieun ku jurig maksud teh permios mangkimu Kamin. Aos Mang Umid balik dituturkeun ku Jang Idi. Atuh teu bisa ngahalangan Mang Kamin teh. Manehna ukur colohok berjengrutan dada. Kaayaan alam beuki peuting bae. Saditinggalkeun ku Mang Umid jeung ku Jang Idi, Mang Kamin ngahuleng jiga nu bingung. Seunggah nyang haripan pamajikan, bisi nyarekan jeung gegeleunang deui. Jajantung Mang Kamin ratu tetunggulan, hatena lelenyapan loba kapaur. Ari biiting bau deh menikeun ka nyungcung manyung. Hulu angen seul balas nahan amarah. Dalamun teu era makusema tadi oge geus dere ngagerewek nyarekan keheul ku lampahan Mang Kamin nu jadi salakina anu eueuh pisan euih-euihna. Kang Kamin, ieu hei. Kuring rek daya sakali deui. Nyawa dipigawe ku akang sapoe tadi teh ieu. Nah ngalasuluh atawa ngusuk? Sok jawab. Nah makin yang nanya itu apaan beci dongengkeun tadi isuk-isuk ngalaawi ke kebon nyumaknya terus ngomean golodog beurang yang nguseup ka wahangan tak gitu anu jalankeun ku akang poe tadi teh Kek, ari ngrasuluh henteu nya. Naon sababna tangna teu ngrasuluh? Penting mana nguseup jeung ngrasuluh? Hanas kejo atuh teu asak da eueuh suluhna. Hanas lauk lapor da dibabari kunting. Non untungna atuh nguseup teh Kang. Da lauk menang nguseup akang mah geuningan teu matak seubeuh teu. Cek biiting geus mimiti harita beberwekan deui teu dihiding wanci geus peuting. Derwe harita kene oge. Untuk tipe pereket nahan amarah. Lamun kungang mah hayang nyogot hayang nyarekan beri jeung tutunjuk ngerak sugema. Malahan mah ngerasa kaduhung bet geus nulungan ka salaki anu keur nongeng di buruan. euy atuh ting ulah ngajajar wae ka akang teh hampura we atuh sakitu mah da tadi mah tuh hayang ngajaran jujur anyar tapi kalah cilaka ning da kalah dibebrik jurig Puas teuing ngarah kapok aduh hungkung kami ditulungan tadi lamun ayeuna mun nyana kitu patutna geus rek diantep cenah nongeng di buruan ka subuh mika isuk sugan dilebok ku jurig cai meni pisan eueuh pisan euih-euihna kana nguseup teh atuh anyaonya da maneh secekiting juh ka manya wae ngomong teh kuati parabeun ka jurig ulah kitu ka salaki mah bisi doraka jero na teh sieun doraka ari maneh kiting doraka kumaha salaki gedong
tak kada geeling sabaraha poe geus derkancuh deui ka sakit kadul teh. Dasar jelema purah ulin. Nya kokoh we ulin, mun resep-resep teuing mah ieu kana nguseup dengekeun jung ini deui tuh kawangan jig sing betet tang nguseup. Kuring marek balik ka Inung. Hei jing. Siapa bikin ngaco hai. Ulah gitu om. Maneh anu lah kitu mah. Sing ingat atuh Kang kana janji kumaha teu basa ngomong jeung si emak. Rek nyenangkeun ka kuring teh akang teh mana buktina cing hei. Nya kabina-bina teuing maneh teh euy. Ulah kitu atuh bila kadar salah hiji sakitu anya mulai kudu muncarang amak. Hampura we atuh hampura. Mang Kamin rewasin. Ari biiting jep teu ngomong deui. Jempe duanana anu ngomong. Nah atuh keur jongjong kitu. Ngadadak aya anu kakaut atuh kana biring. Guriling dihareup ka dapur. Heok bau menyan jeung rampe. Pelek-kedek atuh harita bau bangke. Rei atuh bulu punduk Mang Kamin muringkak. Ras inget kana kejadian tadi. Malahan mah biiting oge bening ngagibrig awakna sieuna kabina-bina sabab aya anu ngoetan bilik ngurilingan imah Mang Kamin. Jurig teh nah rek naon atuh nya Kang? Kunti atawa naon eta teh? Biiting ngupat. Awakna ngadik-dik ke Santi Ismeri nyorono. Malah Mang Kamin oge pias beungeutna ngadenge kitu mah. Lantaran inget deui kanu tadi kejadian. Kadenge deui anu jejer heulan jiga anu seuri bangun nikmat, tapi ditungtungan ku jijiri hilang seuri sorana ngiru mata kugurayeun ngahudangkeun bulu punduk. Kang, Ya kitong saladak salunok. Nyaon di luar teting. kunti papageun maneh meureun da bongan ulin kawangan. Boten kunti teh ngukut lauk heug diuseupan ku maneh jung. Gede ini teh sakali tuh jajakeun jurig kunti teh kalewi. Aing mah teu seuli najis teuing lamun kudu kadatangan ku jurig cai. Biiting kelakah marafkeun ka salaki. Terus kadeketan ke anakna anu bungsu. Terus we direngkolan, dak melang. Sadengkeun Mang Kamin buncelik we keheuleun. Teu nah diomongan ku pamajikan kitu. Ingking Aisyah teh eling acawan teu. Biiting teu ngomong. Kelakah reup peupeureuman bari jeung ti paparak tahan amarah. Anu campur jeung rasa sieun teh. Kaayaan alam harita beuki geueuman. Di luar kadenge anu jijiri hilang diparengan kudu nyakaran bilik. Atuh puguh Mang Kamin teh muringkak bulu pundukna. Cungkeleung hudang terus ngadeukeutan ka Biiting. Arek milu ngagolehe eureun gigireun Biiting. Atuh Biiting ngolotot keheuleun, tapi teu ngomong. Atuh cicing we Mang Kamin teh ngajeng dehe, jajantung mah teu oleh ratu. Kaayaan alam harita beuki geueuman. Di luar kadenge anu jijiri hilang diparengan kudu nyakaran bilik. Atuh puguh Mang Kamin teh muringkak bulu pundukna. Cungkeleung hudang terus ngadeukeutan ka Biiting. Arek milu ngagolehe eureun gigireun Biiting. Atuh Biiting ngolotot keheuleun, tapi teu ngomong. Atuh cicing we Mang Kamin teh ngajeng dehe, jajantung mah teu oleh ratu. Sabot kitu golomrang atuh di dapur aya ninggang seeng. Atuh bening ngagebeg Mang Kamin teh rewas jeung sieun rei bulu punduk muringkak deui. Jajantung bergeratung, sieun aya jurig ka tengah imah. Gebrig.
Sada aya anu lempang maju ke tengah imah, datang ke dapur, polotrak pantu dapur sada nu muka. Tapi barang direret rumang kamin keayaan anak eta panto tetep nutup juga tadi. Atuh meninga gibri mang kamin teh pauk harita. Ning, maturan akang ting, aya nu lempang di dapur. Nasaha eta teh ting. Mantang marang batoy, ting. Udang, oy, ting. Itu cek bang kami. Di luhur ngomong di handap peribut. Bari jeung panon mah molotot ngalawang dapur. Sedengkeun biiting teneng balan telah beuki murungkut. Muntel sirah maneh ku samping kebat. Geugepan anakna atuh mang kami teu kuat ku sieun. Akhirna murungkut mulikeun ka buleud jiga pesing gigireun biiting. Hatena mang kami dalenyapan jajan tumuratu. Ras inget ka kunti anu di wahangan. Ras deui inget kana awi dipake ngaganti golodong teh. Mang kami inget kana pasaran. Teka rasa awak ngajadi ngagibri bakat usiun sabab inget kana lalampahanana. Das. Panang siang jurig kuburan nagih ka aing. Pedah urut pasaran dipake golodog murid. Ampun jurig teuing ampun teuing jurig. Nya kudu kumaha atuh kudu diruag deui golodog teh kitu. Cek perentes ning hate mang kami bari jeung nurungkut. Da puguh sieun teu wani nembongkeun beungeut. Gebrig nu lempang teh harita beuki ngadeukeutan ka tengah imah. Anak hiu keplos. Pes. Damar teh bari atuh kaayaan beuki geueuman dengek budak anu panengah ngoceak. Kawas ayaan liwit dirungan. Puguh we mang kami jeung biiting mending ngorejan. Barang breh kaayaan poek nongkleng butaradin. Damar pareum ari budak ceurik jejeritan. Estuning mata kuatir kadengena. Biiting kugup terus ngaragamang ka budak anu keur cerik gep karampa anu genyal jeung tiis reueul pundukna muringkang. Koceak biiting oge ngajeri treuwas jeung sieun. Alah, cenah. Biiting ngagurubug atuh mang kamin oge jadi reuwaseun. Manehna ge ngorjat hudang melang ka budak. Naon yang geuning? Aya nu donyal tiis. Jawabna biiting beri uyup aya pana awak anakna. Terus atuh anu bungsu dipangku. Sangat damar kang kami atuh teu boga teuing kahayang. Nyanyuh ka mana panyeker teh mana kayu api panyeker mana? Bang kami ngomong pabaliut. Nanyakeun paneker jeung kayu api. Bari jeung leungeun uyup ayap jadi nyakeneh we da embung ngalengkah da keueum. Gep ngarampan nu genyal tiis kira-kira segede orok. Ri atuh bulu punuk mang kami muringkang. Terus mundur deui atuh bari jeung muringi jantung ratug hate sesebelakan. Barang gap dicekel ku mang kamin. Cenah cek hiji sora di tengah imah. Sirina meningat jirihil cicirihilan mata keung jeung mata kukurayeun. Da eta mah mang kamin calangap sungutna. Panon buncel kayang sidik kang di sana. Tapi da puguh poe. Kalah panon teh karasa peurih. Asa tingkurilap kokolenyayan. Dengek budak teh cerik deui kawas aya nu ngaheureuyan. Jigana bae aya ngiwit berenang kana pipi atawa kana irung. Atuh mang kamin jeung biiting gugup. Reuwas bisi anakna munang cilaka aya nu kabinasa. Nganrek nulungan teu bisa sabab sieun jeung keueung lain bayan. Tungtung lama kelakah ngagibri jiga anu muriang padas tiris teu bisa nanaon. Ari budak tetep ngear cerik etuning mata kuatir mak-makan. Kira-kira sajam lila najep jempek. Budak krepeh keayaan alam balik deui jiga tadi. Mang kamin rada teteg hatena. Terus uyup ayap neangan kayu api bakat ku dileukeunnan ma ahina gorehel manggih tina palang dada atawa galar. Cekes guruhurum. Terus damar teh diseungut bray wecaan. Ing tanpa budak teh kunon make gonya make jajeritan bisi aya nu nyocok atawa aya nu niwit ceulina. Cek mang kamin
Barijeng ngacung-ngacungkeun damar panon malong ka anakna nu tadi jajeritan. Atuh biiting oge teh cicingeun terus mariksa anakna hiji-hiji. Tapi teu aya nu kunanaon. Malahan mataribra sare. Nyimimin kerek adina mulungkut nu panengah nang karak bengkang. Mata naon cenah ningan aya budak teh data dieu teh atuh jeung aya naonnya lah. Katingana ayeuna mah teu nanaon Kang. Tapi tadi kunaon make jejeritan. Biiting melong ke anak-anakna nu harita talibra sare. Enan nyaya naon atunya nyumpet asanya menjadi loba jurig di jero imah cuma cak ngeung kumaha nyengkah keunanya aduh Jep jarempe deui. Biiting jeung Mang Kamin teh barisa sare. Kaayaan alam beuki peuting bae hawa beuki karasa tiis. Di luar mah reang suara jangkrik di kajauhan sok kadenge suara anjing anu babaung. Di tema ukoreak anu tingkareak. Atuh puguh we mata ketir jeung mata keung asa geueuman teu aya cahara. Nya ti harita teu aya di nu ngaganggu. Malah nepikeun ka isuk simpe teu aya nu mataksieun. Ngan edas Mang Kamin teu bisa sare sakerjep-kerjep acan. Sabab ingat teh kana rampahanana anu geus rumasa ngagunakeun awi urut pasaran keur nyieun golodog. Parandene kitu Mang Kamin teh geruh. Teu wani bebeja ka sakadang pamajikan datang tu berenang bakal ngaberewek deui nyarekan. Kasugi para wargi urang jojo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Kocapning mangsa alam isukna Mang Kamin jeung anakna narariung di dapur barjeng siduru. Anakna galecok ngaromong nyimimin sabaraha kali nanyakeun ka bapana hayang nyaho kana kajadian peuting. Tapi Mang Kamin teu bebeja ka barudak mah. Kalah dibobodoe majarkeun teh cenah eta mah impian. Atuh barudak teh jempe we diketukeun ku kolot mah. Ngan indungna nu teu bisa dibobodo teh tok harita. Tah, namun geus kieu kumaha Kang Kamin hei? Yo, ngaliuk atuh it keur ngomong teh. nya naon Nu mata kudu nurut geus ka pamajikan teh Kang hei. Yo, eureunan kana nguseup teh ular septing ulin di wahangan. Tak ieu kajadianana matak sangsara sarea. Moal salah teh kunti teh bogoheun ka Kang meureun. nya gagabah ting ngomong teh di mana jurig bogoheun kaing puguh jeung sieunnan anu bener mah ting kumaha tuh nya akang jadi bingung ai mah yo Lain bingung Kang yo. Hei, jadi lalaki mah kudu bisa mutuskeun. Piraku arek cicingkeun aya anu kitu teh. Nah arek tega nempo anak anu jajaritan jiga peuting. Sing mikir atuh, ulah yang ulin wae. Diiting geus mimiti ngageleneng. Kuhul kasalakina anu salilanan pikiranna. Diiting geus mimiti ngageleneng. Kuhul kasalakina anu salilanan pikiranna. Katunya akang rek tanyakeun kaki sangip suganye ari ku kolot mah bisa nyaguh nya aya naon di imah urang Cung ayeuna ulah dia alilah mempeng isu keneh nya cik atuh mah heula cai-cai atuh.
hayang minum ti Hanon. Diiting cirelik dicikeun cai empe haneut sagelas. Song dibikeun ka Mang Kamin regot, diinum saeutik-saeutik, terus narik napas jero. Mang Kamin ngahulang mikiran kejadian penting tadi. Nu kacida mata kaget nari sabab, teu kahar teu kupikir teu kahonta ku akal. Bet aya kejadian kitu penting tadi. Nu kacida mata kaget nari sabab, teu kaharti dudutanana teu nyaho tujuanana. Ayaw ni pikiran teh. Ni teu kauretang termehiro. Mun ayeuna nanyakeun ka kisahnya paling teh era. Sabab teh heula kung sinaleos bari jeung camitan. Tangtu aki sanip teh makeun yo. Tapi mun teu nanyakeun ka manehna kasaha deui deui. Tangtu moal aya nu bisa nerangkeun. Kumaha atuh yo. Cek gerentes ning hate Mang Kamin berjeng terus sergot nginum deui cai sargot. Sanggeus kabilang tarati leos atuh Mang Kamin indit. Cenah mah harek muru ka imah Aki Sanip. Era-era ge kapaksa we cenah kadinya. Da eueuh deui kolot anu bisa kana urusan kararitu atawa juring. Mang Kamin ngagedi glempang teu ralataret kakenca jeung kakatuhu. Atuh sakedeung oge geus tepi weh kang dijugjug terus harita. Punten. Ya di luar. Abdi ti jero. Nah, teh. Ya di luar. Kamin abdi. Wah. Yang Kamin. Ya kejero ai kaki mah. Kolotrak pantu dibuka sup Mang Kamin ka jero bari jeung dodongkoan. Babakuna mah sopan berenang. Sabab rumasa boga dosa, gek diuk sopan pisan. Teu cologog da bisi teu ditulungan ku Aki Sanip. Mangkaning rumasa geus boga dosa ka kolot teu ngahargaan pisan kana amanat. Gening Jang Kamin. Aya naon Jang Kamin isukene geus ka imah Aki asa kurariwas teuing. Manyahokeun tolong ki. Ya bab. Algi. Mungkin tadi aya nu mata kerewas ka abdina. Kumaha dongengna teh? Ya dongeng natik di. Kalawan tetalan ke barabat Mang Kamin ngadongengkeun kajadian penting tadi. Ditetek teu aya anu kaliwat. Ti mimiti nguseup kawahangan tung nepikeun kadangat harita. Yang kitu dongeng natik ni. Ayeuna bade nyuhungkeun tulung ka salira Aki nyaha. Naon anu ngaganggu ka abdi teh kuntilanak acan nepi suluman genderowo atawa naon kita. Nah, baik nanyakeun ka Aki. Eta nu kapanggih ku Ujang naon? Nyaha kunti atawa siluman apan Ujang nu nyahonya ge. Aki Sanip harita kelakah nyerenge siri. Kalah malik nanya diongkoh panon melong ka Mang Kamin kawas-kawas nu hayang ngadoja. Abdi pada maos bodoh teh kanyaho ki. Pangadongkap ka Aki oge sun teterang. Puntanya ki mugi kersa nyulungan ka abdi anu bingung. Aki mah moal bisa nerangkeun di dieu. Nyam urang cempo ka ditu. Nya hayang naon di imah Ujang teh Aki hayang sidik heula. Mangga doki nuhun ai kitu mah tuh. Nuhun ki satacana ye. Sak ya. Kalawan tur baca tur brel duaan miang. Dek ngajugjug ka imahna Mang Kamin. Aki Sanip ngerasa penasaran hayang nageskeun heula kaayaan di imah Mang Kamin. Naha aya naon anu sanyana? Teu lila kawan tu deukeut. Barang tepi teh ka imahna Mang Kamin Aki Sanip terus nitenan kaayaan di dinya. Meni sagala disidik-sidik jika nu hayang yakin. Atuh biiting ge ngarasa heran, nyang teu wani tatanya da bisi ngaganggu cenah. Aki Sanip leumpang katepas terus melowong kana golodog. Tarang nage meni kerang kerung kawas nu heran, pok nanya atuh ka Mang Kamin. Lalaunan. Ilahan naganti golodog teh Jang. Da mangkukna mah butut keneh kadeuleurna ku Aki. Namani poe Jumaah cenah poe. Di mana ngelawinya? Aki Sanip.
Jika du penasaran mulikeun talete, ari mangkamin lebah dieu marada asa-asa dek ngomong teh. Da puguh didinya aya pamajikanana. Akhirna kapaksa ngabohong. Di kebon mitoha maknyot ngajak nyo ada cawangaya geus peot geus aya menanguar jika nya mah urut batur terus jadi ada ku abdi teh sata dipake ngaganti gunodog tak kitu bener eta jang mohon gitu. Aki Sanip unggut-unggutan. Terus nitenan deui kayaan didinya. Balik deui kana golodog, kuriling deui balik deui kana golodog. Jika nu hayang sidik pisan, jeung deui kawas aya nu teu angan ku Aki Sanip teh. Aki Sanip geus ningali hiji makhluk gaib anu kukuringan bae di eta imah. Tapi teu dibejakeun ka mangkamin jeung ka biiting mah sabab didinya aya barudak. Nah ini teh jang kamin. Hei, mun hayang kenteu mah ganti ge golodog coy. Sabab ieu penyakitna yeuh, jadi sababian yeuh. Dan bogana teri daun. Tah sakitu we amanat aki mah nya. Cek Aki Sanip jika nu mung loba omong. Atuh mending ngahuleng biiting teh. Da teu ngarti kana omongan Aki Sanip. Samemeh tatanya Aki Sanip ngaleos manten balik. Teri daun. Nya kumaha ieu nya? Cek mangkamin ngarasa heran. Malehna mah teu ngarti kada omongan Aki Sanip. Ari biiting mah pok harita. Moal-moal lain di kebon emak canggalananya. Di mana nu benar tukang sok terus terang. Ki kebon. Tapi nah anu boganya make teri daun. Heeh, kudu oge heran. Apan mama daun pisang piraku teri do kami nantu jeung ka anak. Malahan mah bungaheun ngadenge dipake kieu mah. Syukur we aya kahayang mah kitu tah saurna teh. Tapi nah ceuk si Aki Sanip bet kitu. Asa ceuk kaharti teuing. Mangkamin mah teu nemba digek diuk dina bang barung. Ai golodog dipelong mejegan nurutan Aki Sanip. Jika nu heueuh. Lila pisan mencrong teh. Asa lebar temenan eta golodog rek diruang. Lantaran menang ngalus-ngalus serta pagaweana wawang nakaranan. Lamun kudu diruag deui teh mah asa kacida teuing. Sabab menang hese capek ngomean, tapi lamun teu diruag bisi mata kriweuh deui juga penting tadi. Sabab aya juragan jurig anu ngaganggu ka kulawarga mangkamin. Ari biiting, harita teh cicing we teu ngomong. Terus asup ka tengah imah. Bari jeung toleh mamawa budak alias si bungsu cuel we salakina masjina sosoranganan. Teu diajak ngomong deui sabab hese ngajawabna tara puguh hasilna ngobrol jeung salaki teh. Tungtungna mangkamin teh indit ninggalkeun imah. Teu gugu kana amanat Aki Sanip. Da eta nyaah lebar cenah ku tanaga ari kudu ngaruag di golodog anu menang hade-hade. Jeung deui hoream we migawena. Da meureun kudu ngaladi awi keur gantina. Sadengkeun kamari oge seunggah pisan menang tugas kitu teh. Najis teuing aing mah moal ngalebar tanaga. Geus we diancep golodog ge nya sabab menang hese capek di alus-alus ai kudu diruag deui mah eueuh we. Kaheulaan aing. Aki Sanip mah tara kaharti ai mari ubar teh. Moal nya jurig nitah ngaruag golodog. Liur. Non hubunganana golodog jeung kunci teu kahartieun nah. Mangkamin kencis init gagancangan. Leumpang teh maju ngidul rek nepungan ka pilancekanana nu katelah Kang Odo. Hayang ngabudakeun eusining hate ka manehna.
manuk recet di sarada patemalan jeung pada baturna mapaesan kayaan alam karita. Di jalan lembur di tengah-tengah napisan harita Mangkamin kelempang muru kadulurna nyatana Kang Odo. Jeka catur da kawan tu deket kocap di Mangkamin temi tapi weka imah Kang Odo. Kebenaran anu ditepungan keur aya datar liar unggal poe ge. Pagawena teh ngurus manuk we. Aya naon euy? Aduh, waktu cukup mangcanya kapan para pamirsa. Cag ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajengna? Naon maksudna atuh Mangkamin rek nepungan Kang Odo? Insyaallah enjing dina mangsa tur acara anu sarua mandi diberi neruskeun ieu carita bagian anu kalimatna. Hatur nuhun kumangrupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.